judul nanyaeta sangsara alatan harta. Mangjaya minangka juru dongeng ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langsung sawur bae carek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten para mitra sadaya. Mangga urang lajengkeun dongeng teh upami teu lepat, dongeng kamari parantos dugi kanalika Bah Suma sareng Mas Suma geuninganan tiasa muka Rusiana ye nu dibawa ka imah manehna teh geuning etana teh alo kaponakanana kitunya. Mangga urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Kabungah luar biasa bungahna lamun dibandingkeun jeung ngajekirna Gunung Tampomas masih keneh bungah kulah warga harita teh. Abah Suma katut Mas Suma teu bungah kumaha kumargi manehanana bisa manggihan anu jadi aincona anu ayeuna keurina kaayaan katalangsara. Samalah mah prawargi sadaya antuk namanya Titin nganyerek didinya geus teu asa jeung jiga eta mah kaincu teh bener-bener siga kaincu da ai sifat anak nama nyaeta kainungna nyi Titin anu katelah mamunah teh. Para wargi anu sami-sami ngadangukeun dongeng henteng. Dongeng perkawis di Titin urang simpen heula. Ayeuna urang dongengkeun perkawisanes. Bilih dugi kaluli-luli akhirna hilap. Tungtungna teu puguh laratanana meureun para mitra genaroskeun. Di antawisna urang dongengkeun perkawis Neng Susi. Sabadana anjeunna tepang sareng Tatang. Atuh para wargi sadaya pikeun Neng Susi ceuk paribasana. Manehna kudu loba salingkuh kanu jadi salakina. Lantaran ayeuna mah Tatang teh leuwih merekesel. Da geus puguh atuh tina soal diri nama pon kitu deui harta badana raja kayana. Peak-peakan kujang-kujang Tatang teh. Kabeneran pisan lamun ceuk paribasana diperes teh mah diperes beak-beakan. Harita para mitra Neng Susi nuju ngobrol sareng carogena anu katelah Cep Mansur. Anu beuki dieu katingalina sok loba nguyung, bingung jeung sajawana terutama mikiran perusahaan. Demi perusahaan anu baheula maju, kacida pisan majuna geuninganan beuki dieu teh kaayana beuki lesu. Memang produksi mah ningkat, tapi geuninganan dijualna ka masyarakat teh sigana bae para mitra. Tos seueur teuing pabrik, tos seueur teuing hasil. Sahenteuna wae dina urusan pasar mah sahenteuna bae nimbulkeun hiji persaingan anu kacida pisan beratna pikeun Cep Mansur. Sedengkeun batur-batur mah nu ngadegeun perusahaan teh modalna gede, ilmuna nya kitu keneh. Barang geus hasil panelitian anu sampurna. Sedengkeun Cep Mansur baheula oge dina majuna perusahaan teh kasebutna ngan saukur keur kabeneran wungkul. Tuh geuning para mitra. Jadi pengusaha-pengusaha bangsa urang mah sesirna teh kabeneran. Jadi upami aya gejolak atanapi aya gelombang anu kacida pisan ageungna sesirna teh teu tahan uji kitu. Keur mah memang Cep Mansur teh dikerawat wae kun menjadi pamajikanana. Pamajikanana ayeuna geus bener-bener hese pisan diawasna. Kang Cecep, aya naon Neng? Neneng teh aya priyogi nu sanes ieu kumargi neneng kedah kursus ayeuna teh. Sedengkeun pan terang ku anjeun Kang Cecep kemajuan teh upami urang teu daek ngamajukeun diri sorangan mah urang teh moal maju. Nah rek kursus naon atuh neneng teh? Neneng teh hoyong kursus kecantikan lah di kota Bandung, da di dieu meuning teh anu leres. Oh jadi neneng rek ka kota Bandung rek kursus kecantikan. Apa bisa didugdag beureun ka Bandung mah? Cek Cep Mansur. Mun eta maksa ge bade didugdag Kang Cecep. Namun sawaktos-waktos nya tangtos we. Panginten abdi upami kaleresan aya naon teh masalah-masalah penting abdi kedah nginep di Bandung. Disahakin dan nginten nya Kang Cecepnya. Keke sahanya tuh di Bandung teh eta suga neneng boga babaturan atau boga dulur di Bandung. Kang Cecep aya wargi abdi samali sanes wargi deui lanceuk teh namina teh abdi teh ka lanceuk teh ka istrina nyaeta Cu Titing namina teh anjeunna linggihna teh pamitu lepat mah di Binong kitu di mana keke urang taroskeun deui nya ka mah di Ciparai perkawis linggihna Cu Titing teh. Oh nya teu
tuari neneng aya maksud kadinya mah ya akang mangan syukur ngajujurkeun kahayang menjadi pemajikan dijujurkeun kudu jadi salaki pek wae teu naon lamun bener-bener mah moanya teu leres atuh Kang Cecep ayeuna Kang Cecep sakieu majengna dina perusahaan namun Kang Cecep abdi ge kedah majeng deui batur mah geuning ngadamel perusahaan ngadamel salon segarupi abdi ge hoyong nurutan nu sanes ceuk eta pamajikanana anu katelah Neng Susi sok padahal mah para wargi sadaya Neng Susi tengan saukur neangan jalan bungkul ai maksudna rek ka Bandung mah maksudna mah nyaeta nyumponan pamentana tatang teh lantaran lamun pamentana teu dicumponan geus tinangtu meureun Neng Susi teh bakal diucah Aceh lamun geus jadi sabiwir hiji mah santeuna bae sarerea ge pada nyaho ieu teh pikeun nutupan beungeut nyibutan wungkul tapi memang bener ari sakola kacantikan mah hayang Neng Susi teh ngan memang ceuk paribasana dina ngoning sakali ngadamel padamelan teh seueur padamelan nu digawekeun para mitra sadaya tos teu kedah digambarkeun deui sabada manehanana menang hartos nama Aidin tinu jadi salakina geus tangtos manehna ngarasa gumbira malah tur isuk nama miang ka kota Bandung pulang anting bae da embung dijajabkeun ku supir oge cenah bae ulah ngalipuhkeun jeung deui lamun dijajabkeun ku kendaraan pribadi mah ongkosna kacida gedena para mitra si horeng si mana horeng atuh nu geus ngadagoan teh di terminal kebon kalapa teh teu aya sanesnya tatang geus campegowe di dinya bari ngadagoan Neng Susi jut turun tina mobil kendaraan umum mobil kol teh sabada turun tur luak liuk anabreh teh tatang manehna nyeh seuri atuh tatangnya kitu kene tebus sabara Neng di Majalaya terus sepertos pieu mindeng kirang langkung sajam di perjalanan ayo manawi akang mah Neng teh rek ngabohong monya ngabohong Kang Tatang ayo urang ayeuna Neneng bade milari heula salon kanggo sakola teh ya tadi dinya mangke urusan kumaha urang we duaan nya kitu atuh panginten upami urang teu menakan salon mangke moal aya buktos pikeun ieu tuang raka we nya mun naon mawi kitu atuh Kang Tatang sing ngartos we atuh da urang teh santeuna we susulumputan ieu teh sareng kade bisi katohian kudu sanes sing Kang Tatang tong ngobrol di dieu Kang Tatang kabar di dieu tuh ke naik beca di dieu ke abdi nyusul ulah sasarengan di raos mapahna bari jeung para mitra sadaya huluas harewos geus dikitukeun mah harita Tatang leumpang ti heula api-api teu wawuh jeung Neng Susi dalamun api-api wabuh mah tanapi wawuh mah meureun curiga lantaran eta nu kaluar tina kendaraan teh urang Majalaya kabeh sedengkeun para wargi salegana ge Majalaya atuh dina ningali aya kejadian nu aneh teh santeuna bae bakal sumebar ka mana-mana aya paripaos jadi sabiwir hiji geus jauh mah prawargi terus Susi nuturkeun ti loba catur geus anggang ti terminal mah celak manehna numpak beca bebarengan kocapkeun numutkeun ujaring carios manehanana geus meunang sakola pikeun nuluykeun lesna teh sabada ti kitu mah lolobana mah nyaeta uar-awur terutama nyaeta poya-poya jeung sajabana biceuna duit teh jeung Tatang berkaditu berkadieu ceuk paripaosna lalajo jeung sajabana komo lamun kebenaran filmna alus mah hampir unggal poe kalakuan kituna teh lila-lila para wargi hal ieu teh karaos ku Cep Mansur anu memang hal ieu teh nimbulkeun kapusing kadirina pamajikan aing sakola unggal poe tapi naonnya kira-kira nu geus diajarkeun teh cing yang dicoba ku aing lah nah moalnya hayo hoe sakola tuluy-tuluyan mangkaning tiap poe ngaluarkeun biaya sakitu gedena tapi keun bae kedang da keur kamajuan pamajikan aing ieu aing teu kudu cangcaya ka manehanana aing percaya 100% mana kitu ge keur kamajuanana
sedangkan pangaing teh lain pegawai negeri nu menang pangsiun. Model perusahaan memang ayeuna keur gede, tapi hiji waktu mah buat teuing perusahaan aing teh bakal bangkrut. Da geus karasa ku aing sorangan geuning. Aing nyeunan produksi sakitu lobana. Geuning hese pisan seuseut dijual teh. Memang bener rek nyempeng perusahaan gede teh kudu jeung elmuna. Lamun kurang-kurang nama waduh bakal tiba beut di tengah jalan. Memang caritaan kolot teh nu sejen nyebutkeun ulah hayang luhur-hulur teuing cenah di mana ragragna geus pasti tiba beut tina tiba beutna nyeri kabina-bina untungan saukur nyeri kumaha mun nepi ka potong tulang jeung sajabana. Tapi deui lah keun bae kali kumangke lah soal pamajikan keun bae sina sakola jujur mudah-mudahan we akhir baring supagi lamun perusahaan aing bangkrut pamajikan nu maju sarua keneh meureun keun bae ku batur disebutkeun nyalinung kagelung lah nah hese-hese teuing tungtungna para mitra pipikiran Cecep Mansur teu loba deui nu dipikir manehna mah sadrahkeun bae pamajikan sina sakola jujur da meureun engkena ge geus pasti bakal nyumponan kana kahirupan dirina jeung nu jadi pamajikanna. Para wargi nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng. Memang para mitra kaayaan teh teu langgeng. Buktos tiasa kabuktoskeun dina urusan usaha mah aya paripaos hiji jalmi keur nyongcolang pasti hiji waktu teh menak deh kariripuhan. Dan memang jelas sifat papasangan aya di alam dunia ieu aya nyongcolang aya dina kaayaan ti kusruk ti bobesna kitu jeung kitu bae samalih para mitra sadaya. Ieu kajadian teh para bekilami pipikiran Cecep Mansur beki rungsing beki pusing malah ayeuna mah nu jadi pamajikanana lain wae para mitra sadaya pulang anting nepi ka sok aya 2-3 poena ningalkeun Majalaya ari ngomong mah cenah keur ujian di kota Bandung. Hal ieu teh nimbulkeun kapanasaran pikeun dirina. Moanya lila-lila teuing jeung moanya mineng-mineng teuing hayo we ujian. Unga ditanya naik keur ujian minta biaya sakitu lobana keur ujian nepi ka tungtungna anggeus-anggeusna. Biaya sakitu lobana ngorowot tina perusahaan atuh beuki dieu teh keur mah perusahaan dina kaayaan sepi. Duit teh beuki ngurangan nepi ka kolu nepi ka hiji waktu mah para mitra manehna kolu teu mayar kanu jadi buruhna. Atuh puguh we nimbulkeun hiji demonstrasi anu kacida pisan gedena. Rongkah demonstrasina oge buruh-buruh hari teh usul itu jeung ieu jeung disajabana. Ieu teh hal kulantaran memang sifat Cep Mansur anu culdog-dog tinggal igel. Disebutkeun culdog-dog tinggal igel kumargi manehanana memang kaceoteun kudu jadi pamajikan. Eleh ti dituna mah kudu jadi pamajikan teh. Segala lupa rencana-rencana manehna bolai karena perusahaan ngegedekeun kapentingan anu jadi pemajikan. Padahal tingkah paripola pamajikanana estuning ceuk paripaosna sifatna rucah pisan. Ngijing sila bengkok semah tinu jadi salaki. Ai hareupeun mah siga nu heueuh. Akang deui siga nu ngawula namung ari tukangeun mah geuninganan kaayaan Neng Susi teh. Sifatna kacida pisan awona. Hiji contoh pikeun umumna sadayana ngan saukur dipake eunteu model-model kieu teh lain picontoheun para wargi. Hiji waktos mah pimpinan di eta buruh teh menghadap ka Cep Mansur minangka pimpinan perusahaan urusan aya patula patali jeung usaha teh. Dina eta kaputusan teh para mitra sadaya buruh-buruh moal nuluykeun pagawean lamun manehan mah can dibayar. Dibayar kunaon ku Cep Mansur? Kulantaran memang duit keur dina kaayaan kosong jeung kaayaan macet itu jeung ieu. Samalah mah Cep Mansur nyarita kieu. Saderek warga saleresna mah ieu masalah tiasa dipecahkeun. Kunaon urang make ngayakeun
artos nama tindakan kekerasan sabrosa derek ngayakeun tindakan nyaeta mogok segerupi. Oh pamansur bade teu mogok kumaha ieu jisim kuring. Soalna ya abdi sabaraha kanca parantos usaha sadek kapolah. Sedengkeun ti mana deui apaan abdi usaha di dieu teh kanggo kepentingan abdi sakulawarga, terutama kanggo kahirupan abdi sareng kulawarga anak pamajikan nu di imah. Upami abdi ngadamel di tempat bari jeung teu dibayar kumaha? Mangga emut ku bapa. Kumaha cobi kaayanana? Eta nu ngaran warga teh minangka pimpinan dina buruh-buruh teh anu digawe di perusahaanna Cep Mansur. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Si horeng urusan di perusahaan teh. Beja-beja ieu teh nerekab samalah mah kadenge kum jadi indung jeung bapana. Indung jeung bapana teh nu katelah Juraganata sang Ibu Emi harita keneh gesat-gesut init ka Majalaya maksudna mah rek nentremkeun eta kajadian. Kabeneran pisan keur hoghag teh antara buruh jeung nu jadi dunungan. Malah Juraganata ge kadinya sumping. Lobarang ge sumping teh anjeunna cumarios. Aya naon ieu teh? Aya naon jeung Cecep aya naon ieu teh? Da geuningan buruh make jeung menghadap kitu. Mawi Pak lah perkawis nama ieu teh sanes urusan tina ieu kumargi perusahaan urang teu can tiasa mayar gaji anu sasi kamari. Nah tuh buruh teu dibayar gajina. Mawi Pak janten kauninga panginten apaan perusahaan urang teh macet tina keuangan. Memang hasil produksi mah seueur namun teu tiasa diical Pak. Jadi kieu nya. Jadi perlu sabaraha cenah? Cing total sakabehna aya sabaraha cenah? Teu seueur Pak. Ta ieu aksara kinten-kinten jumlah jamlehna mah sakieu. Teu gede atuh sakieu mah. Jang warga ini mah kieu we, isukan we datang ka dieu nya, isukan dibayar. Soal ieu mah engke nyokot heula ti bank. Beres lah pokona mah. Anu penting mah Bapak mah nitipkeun ka jang warga jeung para kancana kabeh. Gawe sing getol we kitu nya. Ulah naon teh main kekerasan kieu yo. Memang ieu ge hak jang warga sabaraha kanca ngeunaan nanyakeun urusan hasil pegawaian jang warga jelas eta mah. Ku bapa ge kaharti ngan ke kahareupna sing aya naon teh tata krama nu hade we lah. Ulah hoghag kitu nya. Mangga tuh juragan upami kitu mah janten kanggo abdi sabaraha kanca aya katangtosan teh saeus mah atuh abdi permios. Harita keneh warga mah tun teh eta patempatan maksudna mah balik deui ka tempatna ngabejakeun ka babaturanna kabeh yen cenah dibayarna poe isu. Satu tasna warga keluar ti kantor teh di kamar eta teh ngariung tiluan di antawisna nyata Juraganata Ibu Emi katutun janten putrana Cep Mansur. Cecep, nah kunaon teh kajadian kitu teh? Aya naon atuh pangpangan nepi ka duit nepi ka ledis nepi ka beak teh? Kumaha atuh dabu loh, kumaha atuh panna. Memang tadi disebatkeun ku abdi hasil produksi masih seueur namun teu tiasa kaical. Sareng deui artos nu aya CF teu puguh. Kumaha dedengian apa teh CF teu puguh kumaha teh? Cing caritakeun ka apa nama ge beak-beak teu puguh sagarupa. Nah dipake main ku si Cecep teh. Sanes Pak, sanes di anggo main namun nanya kitu teh we abdi teh kedah ngajujurkeun nu janten pamajikan terutami nuju sakola ka Kota Bandung nyata nuju sakola kanggo kecantikan bade ngadama salon cenah sareng depan biaya kacida awisan ageungna. Jadi Neng Susi teh keur sakola ka Bandung? Mawi ibu kitu diantawisna mah janten hoyong nanti ningkatkeun cenah ulah pamaget wae nu diajar usaha teh anjeunna ge hoyong diajar usaha gitu. Nya syukur aya kemajuan gitu mah teu naon atuh. Sugan apa teh duit dipake main gitu apa mah paling teresep kana soal main teh. Tanya kidunya nya teu naon atuh. Geunis soal buru-buru mah dibayar isuk. Ku abang ke dibere duit ngan ieu duit kudu dipulangkeun ka apa ieu. Lantaran ieu mah duit apa pribadi lain duit perusahaan. Ngan ieu mah keur nu ngakan maksudna mah mangapa tangtos lah ku abdi tiasa dibereskeun perkawis eta mah. Nuhun sateuacan oge ku apa teu tiasa ditulungan. Pamitu ditulungan ku apa mah pisah kumaha penting dan buru-buru ngamukna. Nu mata kita. Nya geus kitu atuh nya. Ngan eta tadi ngadenge Neng Susi keur sakola di Bandung teh
Nah sekolah teh di daerah mana cina? Duka tu apa ada beli kita cantang tos ke sekolah nama nemu ningali serat-serat nama sekolah kecantikan anjeunna teh. Oh sekolah kecantikan teh meureun ibuna kana soal ieu meureunnya kriting gitu meureunnya. Nya kanu kitu pan geuning sok seueur tuning tuh. Palebah ditu tuh aya tuh di Ciparai oge peunteun urang jojol aya salon kecantikan we. Seueur anu kadarinya teh lumayan apana? Nya mudah-mudahan atuh minantu urang ge. Lamun mote kara kadinya mah bisa ngahasilkeun. Oh nya syukur atuh ari kitu mah. Nah parek baliknya Cecep lah moal lila di dieu jeung ibuna jeung deui lah apa teh geus rada kolot kieu mah rada ngurangan ieu tanaga teh rek loba istirahat apa teh. Saya atau apa perkawis ya cek na tuh kumaha dicana ku abdi wae anjing atuh nepi kumaha. Oh nya po yo ayeuna we diteken ku apa ya mana ibu na cek na gadikeun para mitra sadaya ibu Emi ngaluarkeun belangko cek teh ketret ku manehna ditulis ku Juraganata teh sabada nawis sakumaha nu diperlukeun teh song dibikeun ka Cecep Mansur maksudna masina dicokot poe isu atuh puguh pikeun Cep Mansur rada ngemplong ditulungan kuno jadi bapana tina soal pausahaan urusan jeung nu jadi buruh. Para mitra kaum dangu beresna Juraganata maparinkeun cek kanu janten putrana leos anjeunna mah kaluar sareng Bu Emi di luar parantos ngajugrug sedana Mercedes sideung boga manehanana pribadi samalah supir geus markirkeun kendaraanana. Atuh Juraganata katut Ibu Emi lalebet calik dipengker. Para wargi anu mulia anu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Parantos kitu numutkeun ujaring carios. Di tengah perjalanan para mitra sadaya duka mananu lepat atuh keur mah Mercedes sideung nyemprung di kidul kakalerkeun. Atuh ti kaler teh para wargi aya mobil tangki minyak anu kacida pisan tarikna lumpatna da eta mah rupina bae tabrakan teu tiasa dihinarkeun. Nimbulkeun hiji kajadian anu matak ruas kasararea terutama jalmi-jalmi terutama para penduduk anu aya pinggireun eta jalan teh dan ngajilegurna sora tabrakan teh nepi ka kadangu kaditu kadieu kabeh tinjerit para mitra sadaya malah manimbulkeun kahuruan di eta tempat mobil Mercedes sideung dugi ka kahuruan tidak kayan kahuruan kitu ngajerit apana ieu ibu kunaha ieu kunaon ieu ibu na selamatkeun ieu apa ge ieu nyeri aduh supir Mercedes teh para mitra rupina bakat kureuwas keur mah boga penyakit jantung teu bisa engap deui anjeunna mah dina kaayaan kitu teh ngaleupaskeun nyawa rupina bae geus teu tahan kaayaan keur mah kaayaan mobil kaduru atuh masyarakat di dinya pada ngadeug-deug eta patempatan mobil nu kahuruan teh hari tadi tiasa dibereskeun samalihan numpakna tiasa dikaluar-luarkeun anu parantos pupus mah harita ge nyaeta supirna. Juraganata katut Ibu Emi tiasa katulungan para mitra sadaya namun katulungan oge raksukan mah geus ampir kabeuleuh awaknya kitu keneh ceuk paripaosna kaayana matak pikawatireun tos teu kedah digamarkeun deui da eta mah kabeuleuh sabarita teh awak parantos ngagarenang katingali sadayana malah anu bucat ge harita keneh nu badaritu ngagarendangna teh bari ngaluarkeun cai nu ngagarendang teh mal baloleger sugan mah matak jiji matak jari-jari jipen anu ningali jeung matak watir nempona antukna tilu jalmi dicanak kumargi ai kendaraan tangki mah teu tiguling soteh kulantaran ai Mercy mah mobil leutik rupina bae kasengo sakedik oge nimulkeun tiguling teh kumargi kaserempet ka gigir teh gigir jalan tiguling soteh pedah menakan jalan anu legok janten kabeneran pisan anu legok teh wahangan keur mah kaayaan tarik
terus diserempet teras kasisi aya wahangan santuna bae ti jurali teh nimulkeun kahuruan gede. Para wargi anu mulia tos teu kedah digambarkeun deui kajadian eta teh nerekhab ka mana-mana. Samalah mah Cep Mansur harita menang beja yen jadi kolotna cilaka teh. Harita keneh gura-giru para wargi nyatana nyamperkeun ka eta patempatan. Barang geus nyaho yen anu cilaka dibawa ka rumah sakit ka kota Bandung. Cep Mansur nyemplung ka sedan nuju ka kota Bandung nyata ka rumah sakit teh. Anyong ke rumah sakit kabeneran pisan Inung jeung bapana geus dibawa kana salah hiji tempat. Kana hiji tempat nyata ruangan anu keur pamariksaan. Malah rak sukanan dibuka sing sakura anu tatuna diubaran. Ibuna sareng ramana mah teu empes-empes teu emut-emut harita teh sok sanajar teu henteu dugi kana titis tulisna oge. Memang nasib Juraganata sareng Ibu Emi keur dina kaayaan apes pisan. Cep Mansur aya paripaos diga hayam keur endogan celing cincat karitu ka dieu. Aya ngadenge beja kumaha nu jadi Inung jeung bapana naha salamet atanapi henteu. Keur kitu keluar hiji dokter. Dokter, kumaha perkawis pun biang sareng pun bapak? Teu sawios-wios dupi saderek sahana. Abdi putrana dokter Mansur di Majalaya. Oh iya putrana nya Saderek Mansur. Kayak urang catet heula cobi ka bagian administrasi heula kayak supados dipaparin keterangan atau napi dipaparin tanda yen Saderek anu hakna ge ku pribados digambarkeun kumaha kajadian tuang rama sareng tuang ibu. Terobat catur harita Mansur minta keterangan ti bagian tata usaha sangkan diberes surat mingkeun mupikeun menghadap ka dokter anu nuju Marios Inung jeung bapana. Para mitra sadaya sabada kitu mah tuluy Cep Mansur nyamperkeun ka dokter. Oh leres pami kitu mah saderek panginten nu hakna nya. Tuang ibu ka tuang rama teu sawios-wios. Namung kedah meryogikeun hartos nama nyaeta perawatan anu sae gitu, terutama perawatan intensif supados tatu-tatuna nu kabeulem ieu tiasa enggal damang deui. Kumaha dokter? Lianti tatu kabakar nah aya nu sanes-sanes tatu nu sanes kumargi mobilna ti guling dokter. Aya di antawisna tuang rama rupina kedah dipotong sampeanana sabelah margi ieu teh aya hal-hal anu matak hartos nama kumaha nya teu tiasa dilandongan kitu bae janten kedah dipikeun sabelah ieu. Teu tiasa diakalan dokter supados ulah dipikeun hawatos ieu pun bapak. Rupina mah moal tiasa saderek. Namung bade diusahakeun lah. Bade diusahakeun namung upami dugi ka dipotong teh kumangkewe lah bade diusahakeun sateka pola. Jendan abdi sareng saprakanca tangtos ngusahakeun sangkan tuang rama ka tuang ibu tiasa pemulih deui sapertos sabihara-bihari. Nuhun dokter upami kitu mah. Upami pun biang kumaha dokter? Tuang ibu menteu sawios-wios namung rupina sateu acana kadieu kedah diparios heula sagarupi ieu teh margi tiasa nangtoskeun aya panyawat saman sanes disagedengeun panyawat anu kajanten ayeuna. Nah atuh upami kitu mah nyangakeun we ka dokter supados pun biang sareng pun bapak tiasa damang deui perkawis kanggo biaya perawatan mah tangtos abdi engke nu nanggal percanten perkawis eta mah margi soal eta mah sanes urusan ieu urusan dokter eta mah urusan bagian tata usaha mangga we saderek urusan ka ditu engke tangtos aya keterangan-keterangan nu pasti naon anu kedah digaleuh sareng sajabina cobi urusan we di ditu. Kumargi aya pada melansane sapunten teu tiasa lami nepangan saderek mangga atuh dikantun heula sedap. Para mitra sadaya Cep Mansur bati olohok we bengong keur ngobrol jeung dokter ku dokter ditinggalkeun kulantaran bengong olohok soteh kumarneh nu bari ngalamun nginget-inget kajadian nu jadi Inung jeung bapana. Kari-kari tas mere beduit ka manehanana make jeung meunang kacilakaan nu sakitu rongkahna. Kakara saumur-umur narima hiji kajadian nu kacida pisan peurih napikeun dirina. Bina teuing kajadian nepi ka rongkah kieu. Apa jeung ibu menang kacilakaan kacida pisan gedena.
ku aing rek ditungguan aing hayang panggih heula jeung kolot-kolot aing. Tidinya harita keluar suster paramitra sadaya. Suster, kumaha pun biang sareng pembawa tos biasa kinten-kintena abdi putrana bari kalebet. Teu acannya ke antos kedapnya ngantos anti dokter upami Pak dokter masihan keterangan supados biasa lebet gitu. Mangga upami teu acan mah hapunten teu acan keing kalebetnya punten bade dikunci we ieu pantona. Harita keneh paramitra sadaya cepret dikunci pantona ku suster. Da maksudna suster ini sakedeung rek nyokot alat-alat terutama obat-obatan nu diparentahkeun kudu diubarkeun ka eta pasien teh. Teurila kurunyung dokter nu tadi datang deui tas mariksa pasien seje. Kumaha dokter? Keke segedap sabar sadrek bade diparios heula. Harita keneh paramitra bu asup deui dokter ka eta ruangan tuluy mariksa pasien teh. Si horeng geus sadar antarana Bu Emi katut Juraganata teh sacanya sadar pisan harita keneh tuluy dipisahkeun. Juraganata di kamar nomor 3 sedengkeun Ibu Emi mah di kamar nomor 8. Para wargi anu mulia puguh pikeun harita Cep Mansur ka Cidaruasna bade dicana ka mana ieu pun biang sareng pun bapak teh bade dialihkeun ka palidinya Cep ieu kumargi perintah dokter surna ka ini di ruang 3 hiji di ruang 8 hiji. Oh gitu mangga tuh. Harita keneh barang geus asup mah ka ruang 3 jeung ka ruang 8. Di jero eta kamar dipariksa deui kalayan taliti. Sigana bae pihak rumah sakit teh kudu bener-bener mariksa ka pasien, sangkan pasien tiasa damang sabihara-bihari. Barang geus meunang beja mah yen meunang diasupan ka eta tempat. Sup atuh Mansur lebet ka ruang tu di mana ibuna aya di dinya. Ibu ya abdi, ibu berai indungna beuntak red ka kenca red ka katuhu. Cecep nuhun abdi bu kumaha ibu damang? Alhamdulillah kasep. Aduh ibu teh ieu kabeuleum ni sakieu ripuhna. Tapi teu nanaon ari apana kumaha damang kasep. Can panggih jeung apana? Apa ge aya di ruang sanes bu nuju dina kaayaan sehat. Hartosna mah teu kirang sawios-wios. Syukur atuh kasep. Syukur. Padahal mah Cep Mansur can papanggih jeung nu jadi bapana. Disebutkeun kitu teh maksudna mah supaya indungna regreg. Regreg manehanana ngadenge salakina sehat mah. Oh syukur aja Cep, ari apa teu naon-naon mah. Keun ibu mah teu naon ieu aduh. Ieu jeung nyeri aduh. Jeung ibu mah teu meunang gerak teh. Geuning ieu aduh jojo dibeungkeut kieu ibu teh. Ieu dibuleun kieu. Sawios ibu ulah seuting bergerak. Ibu teh rupina ka ieu ka dulu. Nya ibu inget keneh da keur tumpak sedan harita teh inget-inget ayeuna. Inget keur didurukna malah ngoceak ka apa hidup ge. Inget ibu teh. Mohon gitu atuh bu, ayeuna masih ingat damang. Abdi moal lami-lami di dieu bu, kumargi seueur pada melansane sareng deui abdi bade milari keterangan-keterangan nu pasti. Kinten-kinten kumaha salajengna ieu pengobatan ibu. Nya dieu mah kasepkeun ibu mah di dieu sorangan. Duh ieu teu naon da meureun ereh cager ibu mah. Ceuk Ibu Emi dina kaya nyaritana dareuda bakatku sedih. Make boga kajadian anu matak nyedihkeun kana hatena. Geus kitu mah tuluy Cep Mansur leos kaluar ti kamar 3. Lus deui lebet ka kamar 8 anu jadi bapana aya di dinya. Bapana ngan saukur empes bari ngagoler nang karak bengkang teh. Pangawakanana harita teh dibeungkeut. Samalah mah sarua teu meunang gerak, dalamun gerak meureun bakat ku nyeri karasa. Ngan kulantaran pangaruh tina obat atawa suntikan nepi ka nyeri na oge teu karasa paramitra sadaya. Yuh, sakamajengan ilmu. Sakilang tatu ka cidaparnana namun teu karos nyeri kitu. Harita disampeurkeun ku Cep Mansur gigireunna tempat tidur teh. Bari tuluy ditanya, "Apa? Ieu putra apa Mansur?" Saha abdi Mansur, Pak.
Oh, Cecep. Aduh, apa cilaka, Cep? Aduh. Apa jigit meneh si gerak. Teu kaing, Pak. Apa teu kaing gerak, Pak? Kedah kieu we salamina heula sementawis da can damang mah. Aduh. Aku mah Cep, cager. Alhamdulillah saya, Pak. Namun kumaha salajengna apa? Ayeuna kieu ning apa? Mangika cilaka. Ai ibu hidup di mana, Cep? Ibu mah damang, Pak. Aya oge nuju dirawat namun dina kondisi nu sae sareng da ibu mah tos jag-jag ayeuna teh. Oh, jadi ibu mah jag-jag. Sumuhun, Pak, jag-jag. Maksudna Cecep nyarita kitu teh supaya ulah ngalumpuhkeun nyaeta hatena Juraganata alias bapana. Lamun dibejakeun meureun pamajikanana parna mah santeuna matak ngalitikeun hate. Cecep geus panggih jeung ibu. Parantos, Pak. Parantos nepangan ku abdi dina kain jag-jag. Yunten dipisahkeun sareng apa. Tapi sok sanes kitu apa ge tiasa sehat deui. Kumaha karaosna, Pak? Ieu apa mah jeung nyeri suku, Cecep. Ieu mah teu kuat ku nyeri. Ari nu ieu mah nyeri nu sejen ngan suku belah ka tuhu ieu teh. Nyeri pisan teu bisa dipapalerkeun, Cecep. Sawios apa engke tiasa damang deui. Syukur gedang hari inung hidup sehat mah. Namun apa ya naon-naon titipnya inung hidup, Cecep. Dah hidup teh minangka gaganti kolot. Ya bisi apa ya kejadian naon-naon gitu. Tah kekayaan mah keur Cecep mah geus aya. Soal perusahaan eta geus maju ieu. Atuh kekayaan sejen masih loba. Ya apa ulah nyarios gitu, Pak. Kaoyong abdi mah apa damang sabihara-bihari. Ulah dugi ka hartosna mah apa ngantunkeun abdi, Pak. Abdi teh cuang cieung pengen teh aya apa mah. Kita teu naon lah. Doakeun apa sing sehat deui. Ame urang rihung pulung. Ngan beureun apa teh jadi tanpa daksa, Cecep engke mah. Sawios apa perkawis eta mah ulah diemutkeun. Mudah-mudahan Bapak dokter tiasa nalongan Bapak. Tiasa dugi ka sabihara-bihari. Hartosna mah teu kirang sawios-wios, Pak. Syukur atuh. Aduh, ya, Pak. Aduh. Niasa nyeri kieu. Kieu karasana cicing di rumah sakit geuning. Cecep, aduh. Mohon apa istirahatkeun we abdi moal alami di dieu, Pak. Kumari abdi bade wangsul heula ka Majalaya bila aya masalah-masalah sanes sareng deui perkawis naon-naon mah keun kumaha abdi apa mah terang damang we. Nya atuh syukur ka Asep. Jiga tuh ka ditu ka Majalaya. Harita keneh para mitra sadaya. Cep Mansur mah kebat balik heula ka Majalaya. Kocapkeun Juraganata harita teh bari jeung ngaherang. Pipikiran inget kamana-mani make jeung inget sagarupa kanyetini. Gusti aing ingat aing geus ngadoreksakeun batur. Aduh, harta banda anu jadi minantu ku aing di rebut. Aduh, santeuna we jaba diusir deh. Cilaka beureun kalangsu ka ditu ka dieu bari jeung teu pugungan nyerekna boa jadi anar-anar minantu aing teh. Duh, kumaha nya saterusna aing teu nyaho ya. Aduh. Dina gambaran nepi pikiranana bruh breh titinggalian malah nyetini make jeung imut sagarupa. Aduh, geulis apa cilaka geulis. Ceuk eta Juraganata make inget ka minantuna baheula nu diusir. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng geuning buktos dina kaayaan sedih prihatin. Dina kaayaan keur nyeri perih mah sagarupa gena remongan. Urang ngarasa dosa geus nyieun kalakuan goreng kabatur harita pikeun Juraganata kagamar deui. Anu jadi gorengan kumanehna nyatana minantu anu teu tuah tu dosa.
Teboga salah naon-naon malah nepi ka diusir. Lain bae diusir samalah harta bandana make jeung direbut segarupa. Sedengkeun katerangan ge para wargi. Sing sajalmi nu ngarebut harta banda budak yatim eta teh kasebutna dosa. Komo ieu mah yatim piatu. Aya kadua diurus di hade-hade ieu mah harta bandana kalah ka direbut. Karasa ku juragana ta ayeuna. Geuning teu jaga-jaga teuing ka nyeri jeung kapeurih mah. Balesan mah teu jaga-jaga teuing karasa masih keneh aya di alam dunya. Urang tuna carita kaayaan Cep Mansur rek balik ka Majalaya masih kene di kota Bandung. Urang tuna kacaritakeun juraganata anu memang keur aya di rumah sakit katut Ibu Emi nuju dirawat di rumah sakit akibat tina tabrakan teh. Hari supir mah harita ge kurantaran parantos pupus sabada dibawa ti rumah sakit teh dipulangkeun deui ka Majalaya ngan saukur nampi pamariosan dokter wungkul. Para wargi urang dongengkeun dongeng sanes. Anu keur aya dina kaayaan senang ceuk paribasa nangah-nangah ning tengah nangah ning kumaha rarasaan dunya boga manehanana nu keur dina kaayaan hirup dina estuning lir gula jeung peueut Neng Susi katut Jang Tatang harita teh estuning merasa gumbira malah manehna make ngontrak imah sagarupa di kota Bandung lantaran segala kahirupanan dijamin ku Neng Susi. Neng Susi nya kitu keneh lamun manehna tas bari keles teh balikna teh ka imah Jang Tatang. Ceuk urang dinya mah disebutna ge eta teh pasangan anu memang kacida pisan harmonisna. Lir gula jeung peueut kaditu ka dieu babarengan rerendengan rerentetan bae. Eueuh nu nyaho si horeng teh eta teh lain muhrimna para wargi. Da tetangga mah nyahona teh eta teh salaki jeung pamajikan ngan cenah pamajikanana keur boga urusan di Majalaya. Ai peuting mah kadang-kadang cenah para mitra sadaya sok eueuh di dinya. Harita kaayaan teh meureun geus waktuna balik pikeun Neng Susi. Kang Tatang anteur atuh ka ieu terminal abdi bade ka Majalaya. Bade wangsul. Oh, kewe heula atuh lah Neng lah tenang we da siang kene. Sono kene akang mah. Ih, sono kumaha di Kang Tatang? Ke abdi min ke diantos-antos di ditu kumaha ke bilih aya naon-naon deui. Walah tanggung jawab lah. Sok sanajan diserahkeun ge lah ku Mansur moal burung bisa ngapieu atuh. Ih, Kang Tatang. Ini sanes kitu ieu mah. Kami abdi di piraku Kang Mansur panjenengan di mana engke kahirupan urang. Oh, tong sieun lah. Akang ge mah geus bisa hirup sorangan ye. Pokona mah tapi ulah waka kitanya. Ulah waka minta diserahkeun ayeuna mah. Kira mun geus Mansur beak kabeh harta bandana, geus kakeren kabeh. Neng bagian akang. Kawin jeung akang urang hirup. Pokona mah tinggal senang lah urang mah. Urang mah bener-bener geus bakait ati. Antara ate urang geus ngahiji. Naon atuh Neng jeung Mansur malah ngan seukur kawin ka harta wungkulnya. Akang ngarti. Keplok teh para mitra sadaya. Neng Susi make nyabok sagarupa ka Jang Tatang tapi nyabok ge nyabok geugeut ieu mah. Lamin nyabot ngewa. Tatang mah nyarios teh sok aya-aya wae. Ulah nyarios deuk kitu awon kadanguna. So, doa punten teh Neng lah. Akang galopatan nyarios ieu. Dawan tunting nyarios. Tong nyarios kitu ni tresep ngupingna ge ni naon kitu abdi teh manasina istri kumaha kitu abdi teh. Nya teu pokona. Sanes Neng, urang mau angkat ka bagaok deui kitu. Wah, tapi nya hiji waktos mah bari ka ditu. Kang Tatang we nongol ka bagaok menyalira. Ngan abdi teh aya waktos soalna mah nya perkawisna masalah-masalah nu penting terutama urang kudu silih sibutan kade ieu nya ulah duwi ka katohian kudu sanes. Lamun katohian kudu sanes bahaya ieu akibatna. Ku bumi abdi dipiraku. Kang Cecep kumaha anggena?
nyata tulah Kang nyibutan dina soal ieu mah tong sieun da. Mun atuh Aldi anteurlah ka terminal ayeuna. Oh, nganggo naon atuh Neng? Oh, nganggo beca itu nah. Nah, tuh nya lamun akang boga motor meureun ku akang teh dianterkeun kana motor. Kang Tatang mah da ngeret wae atuh. Nah, hayang motor Kang Tatang teh? Nya tangtu tuh. Mun nya batur numpak motor akang teu. Ngewa atuh mah nya ngantur-ngantur Neng teu motor. Nyakeun ke atuh tapi ayeuna mah anturkeun kana beca heula. Nya sok atuh. Bari ayeuna gitu. Sok atuh anggoheul atuh acuk namanya dibubuligir gitu awon. Duh, biasa santai akang teh. Kaos sangsangnya. Kang Tatang sok ngisinkeun. Mun nya ngaku sangsang. Kaos oblong atuh ngaonna. Nya atuh. Harita keneh para mitra sadaya. Tatang geus kaluar sareng Neng Susi. Estuning pagegentet kacida. Geus kitu para mitra sadaya. Kakar ge kaluar tigang ka jalan gede. Harita keneh para mitra sadaya. Mobil anu nyemprung ditumpakannya takut Cep Mansur. Harita keneh anyog ka tempat eta maksudna merek balik ka Majalaya ngan kabeneran ngaliwatan jalan pungkur. Barang harita ningali pemajikanana kererenengan make jeung pacantel-cantel jeung lalaki sejen. Ngahuleng Cep Mansur ngan kabujeng waktosna seep para mitra sadaya dugi ka dieu bae heula dongeng.